Aish, itu kebun aing sana manculan. Ai, dia itu anu macul di sawah aing. Sahat aja lah mah. Ngalunjak amat. Panas amat ya. Lah, ini malah lah. Saken sia tah. Acak sepoing lah. Parem jadah kebun aing nyetak-atak saya. Pancul aing kuat ngaring ku kieu ya. Beres. Orang capek-capek aing ngored. Dunjok jelema ya mah. Aing nu ngacak-ngacak. Naon sia? Naon maksud atuh dicak-acak? Sia teh senang. Atuh lintas senang kita pan ieu pageun kuli ya. Kebon anjir ku sia tuh. Mun aing capek-capek, diisuk ya aing ya. Maksud sia naon? Ngacak-ngacak kebon aing, kebon kacang aing ku sia di bebadan. Bangsat sia. Oh, sia teh senang. Ngomong secara baik-baik, ulah mau kemama pakarang segala, tenan eta pakarang deuk kumaha jadina. Oh, sayang na kitu. Tah kau yang dipiceun. Apaan sia? Deuk kumaha saja aing. Deuk anu bisik di bae jeung aing ini keneh. Ayo sia. Sakitu doang kemampuan sia. Keluarkan kabeh. Sakitu doang kemampuan sia. Remehkeun aing sia. Aya aing teu bisa beunana. Macam bangsat ya, tusukan dari belakang. Tangguhan saya. Keluarkan pusaka saya. Bawa kain ke, tangguhan saya. Yo, pusaka aing. Aing eta. Berani nu datang. Pan aing kota pacul.
Kemana sih ya? Sakit itu doang kemampuan sih ya. Hah?